berangkat nuju naon? Nuju Ameng teh. Oh, ngantosan teteh ini laminya. Lami. Duh, hampurannya barudaknya. Ayeuna mah urang bade nepangkeun heula sobat Caki anu di bumi nya. Oke. Halo sobat Caki anu di bumi, tepang deui sareng Teteh Inuy. Gea. Mega. Tepang di acara Caki Carita Kitab Suci. Nah, ayeuna carita kitab suci anu ayeuna bade urang ngadongukeun tentang salib, tentang Yesus disalib. Uninga? Hamunnya. Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, aya muridna Yesus namina Petrus. Ngabohong eta mah barudak. Teu ngaku, ngabohong. Kenapa bohong? 3 kali nganglesna, 3 kali ngabohongna. Pan bohong teh dosa teh. Pinter. Mun ngabohong teh dosa, ngangles teh dosanya barudaknya. Kumaha caritana? Kieu caritana. Besakeur Yesus dibawa ka Imam Agung, Petrus teh ti kajauhan nuturkeun. Nah, haritanya aya durukan nu jaraga teh saliduru. Tuluy Petrus milu si duru jeung maranehna. Keur kitu aya hiji awewe. Awewe eta teh pembantu Imam Agung. Ngaliwat barang nempo Petrus, manehna nyarita ka Petrus, "Tah, ieu oge baturna Yesus," saurna. Petrus teu ngaku, ngabohong. Tuluy ngajauhan. Tapi eta awewe keukeuh nyebut Petrus teh baturna Yesus. Ayeuna mah nyaritana teh dihareupeun loba jelema. Petrus teu ngaku deui kadua kalina. Ih, saha? Sangeunahna bae eta nyarita teh. Terus aya nu apaleun kana logatna Petrus ngomong kieu, "Nya bener-bener eta jelema teh baturna Yesus. Beda ai urang Galilea mah kitu, bener." Petrus beuki sewot. "Ih, sumpah kuring mah teu wawuh ka Yesus." Kitu. Keur nyarita kitu, kadenge ku Petrus hayam mimiti kongkorongok. Sorana ngagebah. Petrus anu keur nyandiwara, keur ngabohong. Hayam mah karek sakali kongkorongokna, tapi Petrus mah geus 3 kali ngangles ngabohong teu wawuh ka Yesus. Keur kitu teh Petrus ngarasa kaduhung. Tuluy manehna ceurik. Gitu caritana barudak. Gitu Gea sareng Mega. Ya, jadi ayeuna mah sagala rupi anu bener, anu leres kedah di aku teu kenging ngabohong, teu kenging nganglesnya barudak Caki anu di bumi oge nya. Oke, tah eta caritana tepang deui sareng Teteh Inuy, Gea sareng Mega di acara Caki Salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.